saat aduh ampun mun ka kieu-kieu ting saat aing sawah coba dikocorkeun deh ka dieu kabeh dah hawa dah tiel mate ampun teuing aing hawak sia mah kana taeun kana cai teh cai teh ngaleutikan make kenyaatan pan aing teh keur nyeun sawah keur ngabedah eta kusaha atunya euy hawak teh aing sia teh menika banget deui kana cai teh aing keur beukah ya pare di saat teh hasil aing hah cai make dipenuh aduh sate Agus nu boga pikiran atuh sawah aing di kana keur lain sawah abah uing keur ngabedah di ditu disaatkeun ku abah panyete kusaha geuning abah kan nu ngorek cai teh make dibedah-bedah ka ditu naonan bah naon maksud lain maksud pikiran maneh kumaha sate Agus kan abah mah nyokot deui ti ditu pan we khusus keur ngabedah di ditu di sawah di nu handap atuh sawah urang ka garing kitu arek ku kahanan sia teh hayang teh ulah dibeakeun kieu cai kalau urang saat tuh gampang ngabedah urang heula lain gampang ngabedah arek hasil nu urangnya urang nu ngabalada heula nya eta gampang eta mah nyokot deui we ti ditu maneh nu nyokot nu arek ngabedah heula palingan saat atuh cai ku urang keur dibutuhkeun we da ieu mah khusus yang urang tadi oge abah meuli teu paralon hah meuli teu paralon atuh puguh we mah iraha teu nyahoan ku uing teu nyahoan eta nang uing anyar keneh sok teu abah mah teu ngamodal astagfirullahaladzim teu anu ngabedah itu kakaraknya aing geus kieu pare ada tadi nama tadi make paralon ku uing di paralonan sok tadi nama amurayahan di ditu ku abah diantep nah atuh make dijalurkeun ka dieu sate Agus tadi oge cai teh lain teh dijalurkeun kana sawah aing nah ieu mah anyar sia teh anyar tah taneuhna ge kieu keneh Agus anyar sia teh oge dihajak ku uing ieu oge disolokankeun mungkin ulah dibedahkeun ka dinya entong wayahna we uing keur ngabedah kaciri we ku abah dibedahkeun deui rasakeun bah banget teh mana teh sok ku abah we mah dibedahkeun ku uing rasakeun maneh mah itu karek pacurannya nya teh pan uing hayang mopokan hayang kakejar anu abah geus kieu mah moal kunaon kitu hayang kae main ta we arek hasil banyak urang teh dicayan sampai aku sempat pikiran tuh sia teh di kieu we teh make emer tah di kieu tah ku abah yang maseuh mah di seboran sok ayo ditinggalikeun sapoe ngabanjuran eta bae teh ha embung hah kayak ku uing diberes gede kieu nya astagfirullahaladzim teu ngawaro awas emang ngawaro Dik balik paling maneh diberes gede kieu mah lantaran ya teh hak urang paralon uing abah mah teu ngilu ngamodal henteu abah mah teu ngilu ngamodal abah mah abah di mana ngamodal kantun ngamalir ayeuna ka urugan Mang Peti urugan Mang Peti aya di paralonan pan aing kenya balik lamun saat ye ulah nyalakeun ka urangnya abah pasti moal nyalakeun ka urang didebrahkeun ti ditu na ku aing didebrahkeun ayeuna mun saat mah ngajurig nu teu kadeuleu abah pasti nu jairna pasti abah tingalikeun bah awas bah Agus ku aing didebrahkeun aing teu meunang cai sia teu meunang cai debrahkeun kabeh ku aing sia Agus mun didebrahkeun rasakeun ku aing bah ku aing sawah abah oge pasti dikacak-kacak parena oge sok dik debrahkeun ayeuna jig bah jig kan parena dikacak-kacak uing moal diantep bah hese dipercayana tuh terong nika baru rukieu oge jig atuh semprot atuh nganjerog teh ngajedog tuh semproteun itu tuh ku hama terong mah angel. Oh, itu mah anu ada euy. Akeun bae ada teh. Mah budak teh bersih di kebon. Itu sahanya euy. Kebon terong. Mau gitu. Ieu terong mah dikagagal gede kieu cuma segede. Hei, kenaon eta? Hah? Kenaon? Keur ngudak-ngudak puyuh urang puyuh. Waduh, alasan. Alasan naon? Ieu mah kade koronangan di kebon terong nih di sagala disingkap-singkapkeun eta.
urang teh ngudag-ngudag puyuh Agus ka ditu tuh biar Waduh. Tong ngangles bah. lain ngangles eta Agus bener urang mah. Tong ngangles. Eueuh kolot eueuh naon ayeuna mah kudu patut dicurigai. Astagfirullahaladzim, nya orang kudu maling nu kieu ka eta. Dia ning dicagala dicabakan. Hah? Dia sagala dicabakan. Lain cabakan kitu. Aduh, sate terong mah nigala ledeki. Wadul. Menyebutkan arek ngalapuyuh, di dia mah mau layak puyuh. Caang, bah caang ieu mah moal mungkin puyuh di nu kieu. Abah mah rek mau terong pasti. Astagfirullah, ulah salah sangka kitu. Wah, Agus bener Abah. urang teh banget teuing. Abang Awas bah. Hah? Kaciri we ku uing ngala terong sok. Eueuh kolot eueuh naon uing mah? Memang eta ge kolot urang teh nya. Lain arek ngalah terong urang teh ngudang-ngudang puyuh ti ditu. Waduh. Tolong ka dieu. Waduh. Mantap diudag sate kurang teh. Waduh, alasan teu mungkin. Teu mungkin. Aduh, jadi kau urang teh jadi neken meureun-meureun teh ka urang teh. Apa ada eueuh di sasaha di dia? Nyebutkeun arek nangan puyuh di dia teu mungkin aya puyuh di dia bah henteu. Astagfirullahaladzim. Di nu garung tuh kakarak puyuh. Abah mah rek mau terong keukeuh. Aduh, ampun, neken teuing ka urang teh lain deui. Da eueuh kolot eueuh naon? Lain kolot ti ditu teh nya aya puyuh ka dieu lumpat. Wadul teu mungkin. Teh hayo diudag gitu lain arek ngalah terong eta. Alasan. Abah mah rek mau terong, arek maok abah mah. Atuh aing ngedip. Mak Jadi mana teh minta urang Da pasti da moal jauh deui. Awas, Uing meleng pasti diala. mitnah ka kolot. Dosa sia teh. Da nyaho. Aing teh bener-beneran sia teh ngudag puyuh sia teh. Nyaho dosa. Banget teuing mana teh. Teu Mana mungkin. mitnah sia teh ka kolot teh. Nah, arek naon atuh kokoronangan di dia nyebutkeun rek aya puyuh moal mungkin aya puyuh di dia mah. Bari kikieuan geuninganan. Da kumaha moal katingali da maneh ge ti mana atuh tadi maneh ha? Di dinya. Aduh moal katingali da urang di dieu. Balik ka jiga balik di ditu Urang beurang. kebon terong uing balik. Gagali teh terong uing maruragan. Balik. Ngawarung mah. Astagfirullahaladzim bener-beneran teh si Agus. Balik ah. Ka aing. Aduh aing. Aduh, Balik jadi fitnah gitu ampun, aing difitnah ampun. Aing sagara-gara udah guyuh kan itu difitnah ku si Agus. Ampun. Eta aing ngarek balik sa teh Agus ah. Aing minta sa ka kolot sa doraka sia, minta ka kolot doraka sia. Aduh. Pas puku kan nyahoan rubara bakana terong. Teu ngaku keneh ngangles. Da uing pasti. Nu kolot eueuh naon kudu patut dicurigai ayeuna mah. Ih, kerek balik mah balik pasti dah eta mah moal ngaku moal. Aing Agus, cenah mana teh fitnah minah teuing ka aing teh. Doraka sia minta ka kanu jadi kolot sia. Aing nengan puyuh sia teh Agus jangan puyuh. Lain ada kana terong sia. Manto ka urang. Balik aing balik sia. Minta ka kolot jawat, minta ka kolot. Subrek, baraya subrek.